Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fin niyati halna tetep dina martelakeun niat hala ta'allumi dina nalika nyuprih ilmu. Sumala buda terus misti lahu eta tetep pikeun muta'alim minan niyati nyatana niat pi zamani ta'allumil ilmi dina zaman nyuprih ilmu. Idin niyatu karena ari niat hiya eta ari itu niat teh al aslu eta asalna fi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu innamal a'malu pastina ari sahna pirang-pirang amal binniyati eta tetep ku make niat. Hadisun sahihun ari ieu eta hadis anu sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sareng katampi ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru bi husnin niyat. Kam min amalin mang pirang-pirang tina amal yatasawwaru anu narima kagambar itu amal bi surati a'malid dunya ku gambaran tina pirang-pirang amal dunia. Wa yasiru sareng jadi itu amal teh bi husnin niyati ku sabab alusna niat min a'malil akhirati eta tetep tina sawareh pirang-pirang amal akhirat. Wa kam min amalin sareng mang pirang-pirang tina amal yatasawwaru anu kagambar ieu amal bi surati a'malil akhirah ku gambar pirang-pirang amal akhirah tsumma yasiru tuluy jadi ieu amal min a'malid dunya eta tetep tina sawarehna amal dunya bisuin niyati ku sabab gorengna niat. Wayam bagi sareng misti naon ayan wiyayan nganiatan saha al muta'allimu jalma anu diajar bitolabil ilmi ku nyuprih ilmu ridallahi ta'ala kana nyuprih ridona Allah ta'ala wadarul akhirata sareng kana tempat kabagjaan kana tempat kabagjaan di akhirat wa izalatal jahli sareng kana ngaleungitkeun kabodohan an nafsihi tina dirina itu muta'allim wa ansa iril juhali sareng tina sakakarina jalma anu barodo wa ihya iddin sareng hirup-hirup agama wa abqa al islami sareng kana netepkeun agama Islam fa inna baqa al islami karena sayaktasna tetepna agama Islam bil ilmi eta tetep ku ilmu wala yasihu sareng teu sah naon zuhud wa taqwa sareng taqwa ma'al jahli bari bodoh. Wa ansyada sareng parantos macakeun syiiran saha asy-syaikhu syekh al imamu al jadi imam al ajalu anu agung Burhanuddin tegasna Syekh Burhanuddin sahibul hidayati anu kagungan kitab hidayah syiiran kana hiji syiiran li ba'dihim ka golongan kasapalih golongan ulama. Pasadun kabirun alimun mutahattikun. Pasadun eta karuksakan kabirun anu gede alimun ari jalma anu alim mutahattikun anu bigawe pagawean cacagan pasyara wa kebaru sareng eta leuwih gede karuksakanana minhu tibatan mutahattikun jahilun ari jalma anu bodoh mutanasikun anu tukang ibadah. Huma ari itu alim mutahattikun sareng jahilun mutanasikun fitnatun eta jadi fitnah fil alamina di pirang-pirang alam azimatun anu gede liman pikeun jalma bihima ka alim sareng jahil pidinihi dina agamana itu eman yatamassaku anu nyekel pageuh ieu si eman wayanwi sareng kudu nganiatan si muta'alim bihi ku tolabul ilmi asyukro kana syukuran ala nikmatil akli kana nikmatna akal wasihhatil badani sareng kasehatan badan walayanwi sareng ulah nganiatan ieu si muta'alim bihi ku tolabul ilmi ikbalan nasi kana ngadepkeun jalma-jalma walas tijalaba khisomi sareng kana narik harta banda walas tijalaba hitomid dunya sareng ulah nganiatan kana narik harta banda kadunyaan wal karamata sareng kana meunang kamulyaan inda sultani mungguh raja wa ghairi sareng liana raja wa qala sareng ngadawu saha Muhammad binul Hasan
Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, laukana lamun bukti sanasu manusa teh kulhum tegasna sakabehnas abidi eta jadi abid kaula la u'tikuhum tah bakal ngamerdekakeun kaula ka itu nas wa tabarra'tu sareng lulubaran kaula an wilaihim tina naon atuh wila teh kadunungan itu jalma-jalma. Waman sareng ari saha jalma wajada eta manggihan ieu man lazzatal ilmi kana nikmatna ilmu wal amali sareng kana nikmatna ngamalkeun bihi kana ilmu qallama tah saeutik yargobu anu mikaresep ieu man fima kana perkara indan nasi anu aya di jalma-jalma. Ansyadana anu tos macakeun syairan ka urang sadayana saha Syekhul Ajallu Syekh anu agung Kiwamuddin tegasna Kiwamuddin Hammadu bin Ibrahim bin Ismail tegasna Syekh Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofaru Al-Ansoriyu imlaan kana hiji tulisan li Abi Hanifah pikeun Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala Syi'ra Muhammad bin Hasan tegasna kana syairan Syekh Muhammad bin Hasan Syekh Hamad bin Ibrahim guruna Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Ansori. Man talabal ilma lil ma'adi. Man ari saha jalma talaba eta nyupri ieu man al ilma kana ilmu lil ma'adi pikeun kabagjaan di akhirat paza tah bakal bagja ieu man bipadli ku kaunggulan minar rasyadi anu tetep tina pituduh. Paya maka hei jalma-jalma li khusurani kudu ningali aranjeun kana karugian to li khusurani to libihi kudu ningali aranjeun kana karugian jalma-jalma anu nyuprih ilmu linaili padlin pikeun menangkeun kaunggulan minal ibadi ti pirang-pirang jalma. Allahumma ya Allah illa idza talaba angin kecuali di mana-mana nyuprih jalma al jaha kana kapangkatan lil amri pikeun perintah bil ma'rufi kana kahadean wa nahyi sareng nyegah anil mungkari tina pamungkaran watan fidi jeung ngalangsungkeun watan fidil haqi sareng ngalangsungkeun hak wa ijajiddin sareng ngamuliakeun agama la linapsihi lain pikeun dirina itu man wa hawahu sareng lain pikeun hawana itu si man paya juzu mangka meunang naon zalika itu tolabul jah biqadrima ku saukuran perkara yukimu anu bisa ngadegen ieu jalma yukimu anu bisa ngadegen ieu man bihi ku itu perkara al amro kana parentah bil ma'rufi kana kahadean wa nahya sareng nyegah anil mungkari tina pamungkaran wayang bagi sareng peryogi li talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu naon aya tafakkaro yen kudu mikir ieu si man bidzalika dina itu talabul ilmi fa innahu karena sayaktosna itu talibul ilmi ya ta'allamu eta ngaji ieu talibul ilmi al ilma kana ilmu bijahdin kalawan kapayahan kasirin anu loba pala yasrifuhu mangka ulah molahkeun ieu si talibul ilmi kana ilmu ila dunya kana dunya al hakirati anu hina al qalilati anu saeutik al faniyati anu ruksa syi'run ari ieu eta hiji syairan ya ad-dunya aqallu minal qalil ya ari itu teh adunya eta kadunyaan aqallu anu leuwih saeutik minal qalili ti anu saeutik wa asyikuha sareng ari anu ngarangkul kadunyaan adallu eta leuwih hina minad dalili tinimang anu hina tusimmu anu norek anu bisa norekeun dunia bisihriha tusimu anu bisa norekeun ieu dunia bisihriha ku sihirna dunia qauman ka hiji qaum wa tu'mi sareng bisa ngalolongkeun ieu dunia pahum tah ari itu qaum teh mutahayyiruna eta anu baringung kabeh bila dalilin kalawan teu aya dalil atawa pituduh wayang bagi sareng misti li ahlil ilmi pikeun jalma anu boga ilmu naon alla yudilla ulah ngahinakeun ieu ahlul ilmi nafsahu kana dirina ieu ahlul ilmi bitam'i kutoma fi ghairi mutamain dina salian tempat toma wa yataharraza sareng kudu ngaraksa ieu ahlul ilmi amma tina perkara fihi nu eta tetep dina emma teh
mudillatul ilmi ari ngahinakeun kana ilmu wa ahlihi sareng ka ahlina ilmu wa yakunu sareng bukti ieu ahlul ilmi teh mutawaddian eta anu tawadu wa tawadu'u sareng ari tawadu baina takaburi eta tetep antara takabur wal madillati sareng kahinaan wal ifati sareng ngaraksa tina pangharaman. Kazalika eta nya kitu deui saperti tawadu yu'rafu dikanyahokeun naon dzalika itu madkur teh fi kitabil akhlaqi dina kitab akhlak ansyadana parantos maca syair macakeun syairan saha asy-syaikhu al imamu al ajallu al ustazu Syekh Imam al ajallu al ustadu ruknul islami rukun Islam al ma'rufu anu dikenal bil adabi ku ngaran adib al mukhtari anu mukhtar syi'ran kana hiji syairan li nafsihi kagungan anjeunna inna tawadu'a min khisalil muttaqi inna tawadu'a sayaktos na tawadu teh min khisalil muttaqi eta tetep tina tingkah jalma anu takwa wa bihi sareng ku sabab tawadu at-taqiyu ari jalma anu takwa ilal ma'ali kana tempat anu luhur teh yartaqi eta naek ieu si taqi wa minal ajaibi sareng eta tetep tina sawarehna pirang-pirang kaanehan ajbun ari ajubuman ari naon ieu teh ajumuman ari anehna jalma wa ari itu eman teh jahilun eta anu bodoh pihalihi dina tingkahna eman ahwa saidu naha ari itu jalma teh as-saidu eta anu bagja amis syaqiyyu atawa anu cilaka kaifa kumaha kaifa atawa kumaha tingkahna yuhtamu ditungtungan naon umurna ieu si eman teh au ruhuhu atawa ruhna ieu si eman teh yauman nawa dina poean maot mustafilun eta anu turun au murtaqiun atawa anu naik wal kibriyau sareng ari keadigungan li rabbina eta tetep pikeun pangeran urang sadayana sifatun eta hiji sifat bihi ka pangeran makhsusatun anu ditangtukeun patajannabanha tah kudu ngajauhan nya anu urang sadayana kana itu kibriya wattaqi sareng kudu takwa urang sadayana wattaqi sareng kudu takwa aranjeun qala parantos ngadawuh sa Abu Hanifah rahimahullahu taala li ashabihi ka sahabatna Abu Hanifah ka pirang-pirang sahabatna Abu Hanifah azimu kudu ngamulyakeun aranjeun ama imakum kasawarehna aranjeun wasi'u sareng kudu ngalebalkeun aranjeun akmamakum kana leungeun baju maran aranjeun wa inna maqala pastina ngadawuh ieu Abu Hanifah zalika kana itu azimu li alla yustakhaffu karena supaya gitu karena supaya ulah di azimu kudu ngagedekeun aranjeun ama imakum kana sorban-sorban aranjeun wasi'u sareng kudu ngalebalkeun aranjeun akmamakum kana leungeun-leungeun baju aranjeun wa inna maqala pastina ngadawuh Abu Hanifah zalika kana itu lapad azimu li alla yustakhaffu karena supaya henteu dihinakeun naon bil ilmi ilmu wa ahlihi sareng ahlina ilmu wayam bagi sareng misti li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon ayu hasila yen ngahasilkeun ieu si talibul ilmi kitabal wasiyati kana kitab wasiyah allati anu katabaha tos nulis kana ieu kitab saha Abu Hanifah li Yusufa ka pikeun Syekh Yusuf bin Khalid As-Simti inda ruju'i dina nalika mulih ila ahlihi ka ahlina ieu Syekh yajiduhu anu bakal manggihan kana na itu kitab sahaman jalma yatlubuhu anu nyuprih ieu si man kana kitab wakana sareng kabuktasan sareng aya saha ustaduna guru urang sadayana Asy-Syaikhul Imamu Burhanul A'immati
Syekh Imam Burhanul A'immati Ali bin Abi Bakrin tegasna Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu al-ajiza. Amaroni parantos marentah ka urang sadaya amaroni parantos marentah ka kuring bi kita batihi kana nuliskeun kitab wasiat inda ruju'i dina nalika inda amaroni parantos miwarang Syekh Ali ka kuring bi kitabatihi kana nuliskeun kitab wasiat bi inda ruju'i dina nalika mulih ila baladi ka nagara kuring wa katabatuhu sareng nulis kuring kana itu kitab wala buddha sareng misti lil mudarrisi pikeun jalma anu ngawuruk wal mufti sareng anu mere fatwa pi muamalatin nasi dina pirang-pirang muamalahna manusia minhu tina itu kitab wasiat wallahu a'lamu bissawab.